Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dengudi sarang pidangan dongeng Sundanya urang dongeng dia. Urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngebantun dicaricarios Jawara ti Gunung Halimun atanapi si Badog Rompang. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira. Sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kebaraya anu satia manco kan dongeng Mang di mana we ayana. Mugi asa dayana aya dina kasehatan lahir sinarangan batin, dilalancarekeun sagala rupinanya atong hilap dirojong, ditaroelan tomol sukreb. Atuh mangoki nganuhunkeun kanu parantos selai koki komen. Mangga mitra supados nyang kolong tingkana waktos. Urang sami-sami dangukeun iku materasna ieu carita Jawara ti Gunung Halimun atanapi si Badog Rompang. Sok kaparayun sadayana. Geus kitu menyabut badogna seret atuh si Rompang teh dicabut getih maneh ngapurial. Si Rompang teh geus mani getih deui we. Laju we badog teh dibersihan. Geus sakirana rada bersih mah supaya diasupkeun kana sarangkana. Tekung siri lah torojol anu datang tajalian di Kopral Abbas. Anu katempo tadi teh mani tuturubunna tuh. Sabada nyaksian lamun sabda teh geus unggul dina tarungna. Geus mampu ngabinasakeun Bah Wirasabah. Alah, bener-bener luar biasa maneh teh sabda, bisa unggul padahal kesaksian Bah Wira teh sakitu saktina. Nya Kang, alhamdulillah kuring anu unggul masih kene ditang tayungan geus kuduna salamet. Beres kaya kieu mah ye misi teh ya. Pokona mah paletnan bakal bungaheun. Ku kituna akang kudu sagancangna laporan we ka itu. Kudu mulang ka Cikembar wartoskeun misi teh berhasil. Nu jadi target teh geus palastra. Nyalakeun akang rek mulang ka Cikembar. Tapi kudu ayeuna keneh ieu teh sabda. Enjing we saena mah Kang. Kawan ayeuna mah tos wengi jeung dibantosan abdi dina mulasara ieu layon. Ceuk sabda ngajakan mulasara layon Bah Wirasabah. Peuting eta keneh kudu sagancangna dikurebekeun. Atuh kancangna carita sabadareng semulasara layon sakumaha mistina mah. Duana teh laju naringgalkeun eta patempatan. Mulang we ke kampung Citamiangkeun isukan cenah Kopral Abbas balik ka Cikembar mah. Peuting eta teh tuning peuting anu matak pikabungaheun lantaran misina teh geus rengse, tugas berat geus beres. Kari nungguan tindakan salajengna engke mah cenah bakal leuwih enteng lantaran gorobolan di Kadupungur ti geus leungit kakuatanana. Mitra kaum dangu, urang singketkeun wae atuh caritana. Bener we isukna teh Kopral Abbas teh geus mulang ka Cikembar. Balik we ka markas malahan mah geus tepi kanu dituju. Basa tepi oge langsung ngadep ka Letnan Somantri. Anu geus pasti nungguan hasil. Kumaha cenah dina ngajalankeun misieuna teh? Tah janten kitu Pak, alhamdulillah misi teh berjalan dengan baik. Tilu urang gegedug gerombolan parantos dibinasakeun ku sabda. Pokona mah eta sabda teh sakitu hebatna we Pak lah. Kesaksian ku jisim abdi mah. Nya kumaha eta gagahna sabda. Tuning Jawara anu hebat, jago pilih tanding pokona mah. Syukur eta pisan anu dipiarep saya. Misi teh bisa direngsekeun kalawan sukses. Lamun geus puguh kitu mah saya tinggal ngirimkeun pasukan anu bakal ngagempur ka Kadupungur. Ya apalah. Pokona mah abdi mah gaduh kayakinan. Saupami didengkotna parantos tumpur mah bakal gampil dina ngancurkeun teh Pak. Tapi kinder-kinerna bade irah ye Pak. Ngintunkeun pasukan teh. Semun nyerang ka itu ka Kadupungur. Adeuna mah ayeuna keneh kudu geus berangkat. Pasti sabda ge geus nungguan. Saya hayang sagancangna beres urusan. Pokona goromolan di Kadupungur. Poe ieu keneh kudu digempur. Iya, siapalah abdi mah ngiringan wae. Kumaha sayana? Nya saya langsung bakal mimpin pasukan. Ayeuna keneh kudu tanda-tandatan siap init ka itu.
An bae bisi capek mah maneh mah teu kudu milu, geus we cicing di markas. Jok tanawas capek ge abi mah hoyong ngiring Pak, wios lah capek-capek oge. Hoyong kalibet kana perang, hoyong lalajo kumaha ketakna sabda buku resep ngalalajoanana Pak. Da sabda mah aduh sakitu hebatna. Tuning teu patak paur dina perang oge enteng ngeunaker. Jabat aya kasieun teu neung ludeung. Kukituna wios abi ge bakal ngiring Pak lah. Hoyong lalajo. Nyari arek milu mah teu naon. Eta kaistimewaan sabda teh boga jiwa jawara sajati. Terus terang sarila babarengan jeung sabda saya ngarasa degreg. Dina perang teh tuning jejem boga katenangan yang hareupan naon wae situasi atawa kondisi. Geus ayeuna mah gerak itu gerak reureukkeun rasa geureung. Saya ge rek laporan ka Pak Mayor lamun poe ieu bakal ngayakeun serangan ka Kadubungur. Mohon mangga, siapa? Kopral Abbas laju pamitan keluar ti rohangan Paletnan Somandri. Sedengkeun Paletnan oge arek nepangan Pak Mayor arek laporan we cenah ka Pak Mayor. Lamun poe eta teh arek ngayakeun serangan ka Kadubungur. Sabada Paletnan laporan ka Pamayor Sapei. Laju menang idin atuh Paletnan Somandri teh marentahkeun we ka anak buahna hayu cenah. Poe ieu keneh urang indit ka Kadubungur. Atuh sakabeh tentara nu bakal dibawa teh kabeh oge geus tatan-tatan. Malahan mah geus kumpul. Sabada kumpul Paletnan teh katempo biantara. Poe ieu urang bakal indit ka Kadubungur. Maraneh kudu geus siap tempur. Urang teh bakal perang yang hareupan gerombolan. Anu kiwari kakuatan teh geus bisa dilemahkeun, geus hasi dirumpuhkeun ku serta sabda. Mudah-mudahan ieu perang teh jadi milik urang anu bakal unggul. Ku kituna mamaini tayu urang babarengan ngadua. Mugia urang sararea aya dina pedang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Salamina aya dina pangaping bang jaring Gusti anu Maha Suci. Najan urang ayeuna teh bakal yang hareupan perang anu kawilang gede. Jeung tangtu pasti bakal gede resikona nyawa taruhanana, tapi urang teh kudu boga keyakinan. Pati geus aya pastina, umur geus kaukur, nyawa lain nu urang. Ku kituna najan urang indit ka pangperangan, indit ka medan jurit, asup kana medan pertempuran, anu ngancam kana nyawa urang, pikade urang sing boga keyakinan, urang kersanggakeun we kana kersa nu kawasa. Mudah-mudahan wae atuh urang sadaya teh panjang umur, aya dina kasalamatan. Atuh lamun nya kudu aya anu nebikeun ka hanteuna perlaya di medan danalaga. Urang kudu ikhlas, urang kudu ridho, kudu bagja lantaran jadi suhada. Lantaran urang mah jelas melaan rahayat, melaan bangsa jeung nagara. Ukituna saya mihadap ka sakabeh prajurit, ulah aya rasa kasieun saeutik oge. Pon kitu deui kudu boga keyakinan anu kuat. Saya geus sababaraha kali bebarengan jeung sabda kalibet dina peperangan, malahan kungsi ngalawan musuh anu teh saimbang. Anu cek akal mah pamohalan bakal unggul, bakal menang. Tapi kulantaran sabda sakitu yakina, sakitu teu deung ludeungna, nu akhirna mah perang teh dimenangkeun ku saya saparakanja. Di dieu intina urang kudu boga keyakinan anu penuh, yakin ka diri pribadi, yakin ka Gusti Maha Suci. Satungtung dina jalan bener, urang ulah mundur. Ku kituna hayo, ayeuna keneh urang indit. Kitu cenah cek Pamayor teh. Atuh sakabeh anak buahna kabeh oge geus saria. Tantara anu jumlahna sapalaton teh kira-kira 50 urang. Kiwari mah geus pating kalacat naek kana mobil. Pon kitu deui Paletnan tos anjeun deui wae dipayun. Tekung sira cius wae atuh mobil teh maju, rek ngajuk-juk ka Kadubungur. Tentara anu dipupuhan Paletnan Somandri teh geus naringgalkeun markas Yonif 10 Kidang Kancana. Sabada nempuh waktu sajam rombongan teh tepi ka kampung Citamiang. Letnan Somandri teh juut turun tina mobil, dikawal ku 2 urang anak buahna.
arek nempungan sabda we cenun aya di lembur Citamiang. Anu kiwari teh cicing di imah pupuh eta lembur. Kadatangan paletnan teh pupuh we mata kaget atuh pikeun paolot mah salaku pupuh lembur. Nah cenah bet kadatangan ku tentara sagarupa arek kasaha eta tentara teh. Punten sareng saha ieu teh? Muhun bade kasaha? Kuring Letnan Sumantri. Nah bener di dia aya sabda. Leres-leres pisan aya Bapak. Namung name teh nuju ka pengker, nuju ka sampian rupina mah jang sabda teh keke. Asal ruas. Naya maksud naon kitu naroskeun jang sabda. Saya rek jemput sabda bikin berangkat ka Kadupungur ngayakeun serangan nyata numpes gerombolan. Uluh, kenah jang sabda teh bade ngabantos tentara kitu. Muhun bade dicanak. Kapanan sabda teh anak buah saya anu keur ngajalankeun tugas. Pupuh we atuh eta paolot teh manik karaung kaget. Teu nyangka cenah lamun sabda teh geuningan anak buahna eta Paletnan Sumantri. Lamun kitu mah bisa dipastikeun sabda teh lain jawara tapi tentara. Kaharti ayeuna mah bisa jadi cenah sabda anu ngakukeun jawara teh keur aja dina panyamaran. Uluh janten jang sabda teh tentara. Aduh. Terus terang ngisim abdi mah mani kaget Bapak. Sumuhun margi sakaterang ngisim abdi mah jang sabda teh jawara we anu bade ngajajal cenah mah kajago ti Kadupungur. Nyaeta Bah Wirasaba Kibarjan sareng Kisuta. Namung sing horeng si mana horeng dang sabda teh geuning tentara anu nuju nyamur. Anak itu mah jang sabda teh sanes jawara. Sanyana sabda oge memang jawara. Jadi lain akon-akon tapi memang bener jawara. Anu kiwari geus diangkat jadi tentara. Kulantaran jasana salalieu geus loba ngabantu tentara dina marangan gerombolan. Pun kitu dibuka kemampuan anu hebat anu bisa diandalkeun. Sumuhun mangga keringi heula we Bapak. Kuhna malami ge muhun jang sabda teh bakal muri. Atuh eta Letnan Sumantri teh jeung kadua pangawana supaya kajero geek dari ditepas. Geus kitu mah laju we uplek ngobrol bade ngadagoan sabda anu keur katampian. Ari anu diobrolkeun teh tajarian tingeunaan sabda. Ku paolot teh dicaritakeun timimiti kadatanganna sabda ka eta lembur anu geus nurungan tina gangguan gorombolan. Ti harita cenah sabda jeung Kopral Abbas teh milu tumetep malahan mangabejakeun maksudna anu boga niat arek ngacaca tiru urang jago atawa jawara nu aya di kampung Kadupungur. Tah kitu Bapak. Sumuhun teu nyangki pokona mah manawi teh sanes tentara eta jang sabda teh dari pangemut sim kuring mah muhun sabda teh jawara we. Anu sakitu hebatna daes tuning teh nyanyanak bedi. Muhun ukur nyanyanak bodog rompang. Kapanan cek saya oge eta sabda teh tadina oge jawara anu boga kamampuan luar biasa anu geus sering ngabantu tentara. Muhun Bapak. Pokona mah sabda teh jawara anu gagah, jago anu pilih tanding. Tuh geuning parantos sumping. Bener we katempo sabda teh norojol. Basanya hori imah teh aya Paletnan Sumantri atuh mani bunga sabda teh lantaran geuningan cenah eta Paletnan teh mani tanginas. Ilu jeung sumping Paletnan mani tanginas geuningan. Hanya sabada saya menang laporan saya langsung berangkat. Pokona mah poe keneh urang teh kudu ngayakeun serangan ka Kadupungur. Gorombolan geus kudu digempur. Mangga saya Pak. Saya pisan. Tangtos kayan gorombolan teh danget ayeuna nuju goncang. Margi kalengitan kuping pinanana. Saupami kengeng serangan teh pihak urang teh tangtos bakal ripuh. Nya bener. Hayu ayeuna mah urang ini bisi kaburu sore manten. Pokona mah saacan peuting ieu gorombolan di Kadupungur teh geus kudu digempur, kudu tumpur. Cek Letnan Sumantri ngajakan ka sabda pikeun ini we cenah harita keneh. Atuh geus kitu mah sabda teh pamitan ka paolot. Sakaligus nganuhunkeun we sadaya ieu teh geus diampihan. Paletnan oge sarua nganuhunkeun ka paolot malahan mamere duit sagala rupa atuh paolot teh mani bungaheun pisan. Malahan paolot teh ngaduakeun mugi ya cenah tentara teh sing salalamet. Pihak tentara anu unggul. Nuhun pisan Bapak.
Nah tu hari bade arangkat ayeuna mah wilujeng. Mudah-mudahan sadayana sinitang tayungan ku Gusti anu Maha Suci disalametkeun. Mugi perang teh tiasa dikengengkeun ku pihak tentara. Eta gerombolan di Kadubungur teh sakancangna hancur. Sabada pamitan mah sabda jeung Letnan Somantri teh atuh jeung dua pangawana laju we leumpang ka jalan gede. Tepi ka jalan gede kalacat naik di kana mobil. Geus kitu mah jius wae mobil teh maju kebat ngajugjug ka Kadubungur. Cag urang tundangeunaan tentara anu keur aya di perjalanan. Ayeuna mah urang catureukeun di Kadubungur. Poe eta teh bener wae kayaan gorombolan teh keur tagiwur ariweuh lantaran kalengitan ku Bahwira. Bahwira salaku pupuhu eta gorombolan teh tetela geuning cenah acan balik bae boa-boa. Ngaranapan kajadian anu teu dipiharep. Bisa wae cilaka nepikeun ka handeuna. Tanasib jeung Kibarajan pon kitu dikisut tah. Jang dir janakna Bahwira sabate keur ngarobrol we jeung anggota gorombolan anu liana. Palang siang we si Abah teh cilaka. Nepikeun ka kiwari si Abah can aya mulang. Wayahna ieu Mamang. Udah terus diteteangan. Nya Den. Kapan ku Mamang saparakan cage? Nuju di pilarian. Mugi awe atuh enggal kapenak. Mung sami Mang geus salempang. Hinggis, si Abah teh cilaka. Duh, da eta atuh. Teh kenging di halangan. Bet aya ku keukeuh. Ya eta kitu teh Mang. Si Abah mah geus teu bisa dihalangan da puguh geus apal adatna. Nuhun Aden. Namung saupami si Abah dugi ka cilaka mah tangtos mangrupikeun karugian keur urang mah yeuh. Bener pisan Mang. Urang bakal kalengitan pamingpin. Sedangkan kekuatan urang teh aya di si Abah. Sok komo kapanan Kang Barjan jeung Ki Suta teh parantos taya di kieuna. Nya leres Jang. Saupami kalengitan ku si Abah mah urang sararea teh jiga anak hayam kalengitan indung. Alah bakal keung, bakal teu puguh cekel, teu puguh arah. Nya Mang, bener pisan. Geus kabayang we lamun eueuh Bahwira Sabama tang tuwe cenah kakuatan gorombolan teh bakal lumpuh mangrupakeun hiji kalemahan. Sakabeh anggotana teh bakal teu puguh, geus teu boga gunung panangeuhan, geus teu aya pupuhu anu bisa nang tayungan. Mitra kaum dangu kira-kira wanci tunggang gunung. Tentara anu nyajugjug ka Kadubungur teh geus tarapi meh deukeut ka sisieun lembur. Reg atuh pating rarandegahan teu wani gagabah. Malahan maka tempo paletnan teh keur ngobrol we jeung sabda. Nah sabaraha urang kira-kira gorombolan anu aya di Kadubungur teh? Ari jumlahna mah teu acan kauning apa. Nu jelas sanes sakedik. Margi ieu kampung Kadubungur teh tos dijantenkeun pamukiman gorombolan. Sawaktu si Mamdi nyusup ka lebet, tetela geuning seueur bumi, Pak. Lamun kitu mah jumlahna teh lain saeutik. Urang ulah gagabah. Kumaha kira-kirana? Nah, rek langsung asup ka jero ieu kampung, langsung ngayakeun serangan atawa kumaha? Saya rek minta kamandang di maneh sabda. Ari saya nama urang teh kedah mancing heula eta gorombolan. Supaya keluar sadayana. Supados kauninga sakumaha kakuatanana. Kukitunakeun we abdi nu bakal mancing. Supados eta gorombolan teh kaluar ti panyumputanana. Namung saupami tos aya kaributan, pihak urang ulas langsung sadayana ngayakeun serangan. Saya nama ku jumlah tentara anu sakedik we. Supados kauninga ku gorombolan lamun pasukan urang teh sakedik. Kukituna aranjeunna bakal langkung warani. Langkung kalaluar ti panyumputanana. Tah, dina kalian kitu. Urang bakal gampir dina maruhkeunana. Tiasa digempur seseepan. Saya setuju pisan kana pendapat di maneh sabda. Pokona mah taktik maneh ku saya bakal jalankeun. Sok ayeuna mah geura mimitian. Geura pancing eta gorombolan teh. Kitu cenah cek paletnan teh satuju we kana pamanggih sabda. Atuh adi geus kitu mah sabda teh ngacorelat. Ngablesat mubus asup ka eta kampung Kadubungur. Buku we atuh gorombolan anu aya di sisieun lembur. Basa mireungeuh aya sabda anu datang. Kabeh teh maneh pahibut atuh. Keur makapan maranehna teh keur neneangan Bahwira Sabah katurug-turug. Ayeuna aya sabda datang ka lemburna. Laju we sabda teh pada ngepung pada nguda. Aya si sabda, cenah aya si sabda tewak-tewak kepung. Berebet soda teh makan geus kadenge pating berebet.
tembak euy. Si Sabda euy. Buahnya huon di mana? Bahwira Sabah. Tembak tembak, kepung, tembak. Ayo tembak. Sedengkeun sabda anu ditembakan nu keur diborona teh ucelang ajelang we cung cacing cat bade sakapeung mamuihkeun muterkeun si rompang jiga kolecer we nadah pelor anu pating cariwut pating belesah sabda lumpatna teh kasisieun lembur puguh atuh kuromolan teh manira buel kaluar teh jero imahna pon kitu deui kalaluar teh jero panyumputan anu aya di gua atuh kiwari mah gorombolan teh geus tumblek kabeh ngudag sabda we. Basa gorombolan geus tepi ka kisieun lembur. Katempo ku paletan somantri teh kiwari gorombolan teh geus kalaluar. Tembong ayeuna mah jumlah kakuatanana teh meh saimbang jeung jumlah tentara. Atuh paletna teh laju marentakeun kana kebuana ayo serang maju cenah serang. Berebet tembakan di tentara kiwari mah geus kadenge. Hujan pelor ngahujanan ka gorombolan anu ngarasa reuas lantaran geuning cenah geus aya serangan basa mireungeuh aya sabubuhan tentara atuh mani pating gorowok pating jorowok aya serangan musuh aya musuh tetera geuning cenah aya tentara ayo tembak si sabda oge tewak atuh gorombolan teh kudu newak sabda jeung nyang hareupan tentara. Sakabeh gorombolan teh kiwari manggis budal kalaluar dina kayaan kitu paletan somantri ge henteu cicingeun laju marentakeun kana kepuan atuh tentara anu masih keneh loba teh laju cung jeleng ngatur posisi berebet ti we nemakan gorombolan jual beli serangan geus teu bisa diponah deui hujan pelor kadenge mani pating hariang mata kaur mata kepaur diselang ku sora jalma anu pating koceak pating jaleuri tayohna bae gorombolan geus loba anu kabeunangan ari kitu nama loba gorombolan anu henteu nyangka lamun tetela geuning musuhna teh jumlahna lain saeutik sedengkeun ari gorombolanna wani teuing dina ngaberik ngudag-ngudag sabda jeung ngudag-ngudag tentara anu saeutik. Alah, tetela tentara teh loba heuy. Urang geus dikabung. Silaka. Kitu kayaan gorombolan teh loba anu geus kabeunangan. Teu saeutik anu geus ngalungsar jadi babatang geus ajal binasa. Sok komo basa sabda langsung nayakeun serangan. Teh tawe atuh teu saeutik gorombolan teh anu pating carengkang pating kelebut kasabat ku si rompang. Anu katempo teh si rompang teh jiga anu mawahi bara sabda we awakna kakalayangan mata kepaur mata kesoak sabda teh lir malakal maut we anu bakal ngabegal nyawa perang campuh lumangsungna teh kira-kira aya kana sajamna sok sanajan ukur sajam tapi korban geus babalatak di mana-mana pihak gorombolan loba anu ajal binasa malahan maloba oge anu geus taratu teu walakaya sedengkeun ari pihak tentara mah eueuh anu nepikeun ka ajal binasa mah masih keneh salamet aya eta oge anu katembak tapi masih keneh katurungan tatuna teu pati parana ieu teh teu leupas tina taktik sabda anu kacida hadena taktik anu kacida cituna peperangan teh dimenangkeun ku pihak tentara sapadareng seperang mata kebaluas layung beureum geus nembongan mapaesan kayaan luyu jeung kayaan lembur kadukungur anu babalata ku mayit we anu bola-bolan ku geuti di tengah lembur aya sapasang panon merhatikeun kana eta kayaan anu tajadian teh nyenok soak katempo beungeutna manis sepah teu nyangka lamun lembur gorombolan teh geus aya nu nyerang nyata ku tentara malahan manehna salempang inggis nu jadi salakina teh jang dirja teh nepikeun ka ajal binasa lantaran kapan tadi teh miru kana eta pangperangan nah ieu teh jadi kieu kumaha nasib Kang Dirja inggis ngaranna pan cilaka nya
Hei kudu sagancang neangan Kang Direja. Basa nyenok neangan jang direja kaparengan bet kapanggih geus dina kayaan geus jadi layon puguh we atuh nyenok teh mani cerik mani kanyanyerian lantaran anu jadi salaki teh geus ajal binasa geus kabayang utun inci anu keur dikandungna teh bakal jadi yatim. Basa aya tentara anu nyampeurkeun atuh mani kaget nah cenah di antara gerombolan teh aya awewena oge. Basa ditanya teh ngakukeun lamun nyenok teh cenah nyata pamajikana jang direja anakna Bahwi Rasabah. Basa arek teh waktu tentara nyenok teh atuh ngabela diri lamun dirina tepi ka eta lembur kadupungur tersasat kabawa ku salaki da bogo dipaksa tuh jeung deui kapaksa kudu daek we ngikawin ku eta si direja lamun segrolak teh pasti bakal cilaka jeung deui demi keamanan lemburna. Sabadanya kitu mah Nyi Enok teh atuh arek dijajabkeun we cenah ka lemurna. Jadi nyai teh saat kapaksa cicing di dieu teh. Heuh nyaho gatuh ari kitu mah. Keun, ku saya bakal dianterkeun. Kitu mitra kayaan di kadupungur teh. Sabada tutas peperangan antara tentara jeung gorombolan. Mitra waktosna parantos penyakapannya. Segala urang tula jajar carita jawara ti Gunung Harimundu ka dieu urang teraskeun dina sari anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya paratosanana hapuntenna tina sadaya kakiranganana nyamang undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.